Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Yun Kartika Sari di kelas 6B absen 07. Abdi palai ngabacakan puisi Sunda judulna Kaendahan Alam. Kaendahan alam karya Kusten. Cahaya panon poe nyaangan kanan hate. Hiliwina angin tiiskana dada. Tatangkalan tiga rupai, nambinyian endahna alam. Lemah cai negeri nucen kena ku polusi, alam endah numerana. Ulah nepi ku punah, ku urang kudu dipupusti, supaya tetap lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.